mukana dijaga ku aing teu sambarangan didele-delekeun celina dijaga ku aing teu sambarangan didenge-dengekeun irungna dijaga ku aing teu sambarangan diisep-isepkeun leuweung dijaga suku dijaga sehingga seakan-akannya nate aya munabih wal muallim aya anu mere pepeli ulah didele ulah didengekeun seakan-akan kitu otomatis jadi cara mobil kuari nyaritakeun syariat di antarana eta rukun Islam syahadat salat puasa zakat haji etalah syariat nu dibawa ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tina rukun Islam eta beuh kitabna ya Allah nu leutik menang mereteli tina kitab gede sapina kitu kene takrib riyad naik saeutik irsadul ibad naik deui kitab Fathul Muin disarahan kitu takrib ge Ibnu Qasim jadi 2 bajuri Fathul Muin disarahan jadi 4 i'anah digedekeun ka ditu jadina kaluhur deui Fathul Wahab woi di Fathul Wahab dikembangkeun deui wah ka dituna jadi raudhah jadi natufah nihayah masyaallah karim lain lalagaan woi ka ditu disarahan 20 jilid masyaallah kitab teh tidinya doang ge puluhan jilid ratusan jilid mantak teh bisa 1 tahun 2 tahun ngaji teh. Mana jelema santri doakeun cenah kula nek nyeun pondok sabaraha tahun saya mondok 10 tahun ya can sakumaha. Can sakumaha ngaji 10 tahun mah geus kaukur jasa paling geus sakieu. Naon cenah eta rahasia teh mah pokona sakieu guys. Oh. Masa sabaraha tahun mas santren aya cenah bangsa 12 tiluar can sakumaha. Namun sabaraha tahun basantrenna aya meureun 17 tahun mah rada deres. Amun sabaraha masantren ti leutik cenah kula mah masantren teh memeh lahir geus masantren. Nah ieu. Parah ieu mah ieu. Ieu parah ieu. Tah eta kare mah bageut hese ngaji mah. Hese lain lalaga. Di samping hese ngaji macana. Naon kitu ngamalna. Di samping ngamal na hese deui ikhlas dah masya Allah terus beki luhur asal geus bisa ikhlas we ngemplong jadi cekas ikhlas bah dek nyolakeun nu di deuleu sagala sholawat segala tek-tek beungeut eta geuyebed eta nu kos kitu teh geuyebed dek ngariung di deuleu sugih henteu ai praktek nyolong bade ngariung di dusugi henteu dibere berkat barang di susah berkat gede nyolong bade dibabagi ku janan sia ka ditu bae aing ka dieu emang kunaon geus ulah ngomong rahasia di jero hatena ieu sugih bagian aing itu mah susah sia barang balik teh anu susah tuh ka bawa berkatna aing nyana eueuhna naonan sial jasa aya deui nu ngundang menang 2 peuting ka 3 peutingna nu susah aing bagian aing nu susah atuh maka mari ge nu susah gede berkat sia ka ditu nu sugih tah les pas nu susahnya susah deui nya minta tolong boro-boro berkat deui emang nasib jore jasa cenah cekan aing kunaon eta teu ikhlas ai ikhlas teh moal aya kos kitu moal deuk kumaha teh deuk kumaha teu ikhlas mah ngomong bae ngomong teu dibere ku diberena komo teu dibere ngomong malulu eta kiai lamun anu kos kitu gantung sama kiai kos gitu mah ai ikhlas teh ayana naon geus bae keur carita diberkatan alhamdulillah lah sapira sangu atuh dia ti kamari geus dahar bae paling bae mun teu diberkatan paeh meureunna kitu bae geus ulah hese jadi diberkatan tuh alhamdulillah geus ulah aya naonan tangeunaheun kadangena tiis mentak permut jelema nu ngondange naon sebabna tiis hatena ngeunaheun aing mah cenah moal ngondang kiai anu deui kurang nungkeur ieu diomongkeun kadangnya ku kiai nu maksud aing ngomongkeun teh lain ngomongkeun naon abesia rada gede merena kan begitu beres da kos kitu eta kiai nu kos kitu mending gantung cek ulah di mana di Tangkal Jarong gantung ye Allah ieu tah keur carita
dek naon deui aing geus ngajelaskeun tentang kabutuh sia bere ku aing sia timimiti pakaian dahareun inung tadi pati geus dijelaskeun ayat nage lain lalagaan masyaallah karim yuwari sawatikum warisha ya bani adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa zalika khair dibere ku aing geus tambahan deui ka dina kulu washabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrif dahareun inuman kabeh bila perlu segala kendaraan dan lain sebagainya geus aya di dinya kamari geus dibahas wari, taklif, pemerdi, panita, kades ya. Awas. Aqimu wujuhakum inda kulli masjid. Wada'uhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Laksanakan. Laksanakan ku hari perintah-perintah. Salat. Puasa dina waktuna. Ayo. Ulah sambarangan sangeunahna nu haram dihalal-halal, nu halal diharam-haram. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibat minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Laksanakeun. Ayo, nu cak aing wajib cak Gusti Allah. Sunah haram jauhan. Geus komplit taklif ngaranna. Nah, ku ari dek dicoba awas cek Gusti Allah. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum bani Adam Hawa berikut keturunan anak-anak cucu Adam urang kuari immain sertia mazaida diidghamkeun imma maksudna untuk muatan takid imma yatianakum lamun datangnyaan pasti karanjeun kabeh rusulun sepirang-pirang rasul minkum ti golongan aranjeun yakni jenis manusia geus sabaraha rasul ti baheura teh nabi marebuan nabi rasul ratusan rasul. Nah 114 rasul naon wajib dikajahokeun 25 rasul nu penting nyaho ngaranna bae sanajan teu nyaho runtutanna asalnya ho bae ngaranna lamun urang ditanya teh ama Yunus nabi apa rasul nabi nu kasabaraha eta teh Yunus teh rasul nu kasabaraha teu talar anu sabaraha nu penting Yunus rasul aya di lembur panaya nu lain da eta mah Yunus eta mah Yunus buang kawarah teh nyahonya nada Ibrahim rasul nu kasabara teh nyawa nu kasabara nu penting Ibrahim teh rasul Ismail ge sarua beja mah anakna beja nama jaksa aing ngadengekeun we nu sok walimatu sapar teh Ibrahim cenah boga anak Ismail aju sabara di anakna ngan eta-eta da aing manu nyaho pokona geus eta Ismail anakna bae geus tas cukup sakitu ge geus sedeng eta ku sia bae teu nyaho lanjutan aing harita ngajina rada jauh bari nundutan aing tapi teu salah kan Ismail anak Ibrahim asana salah nu bener sia Ibrahim anak da burung pugus ya tuh ngaji nundutan kos kitu ngaji nundutan kos kitu teh masyaallah nu bener sia coba aing supaya yakin asana Ibrahim anak Ismail bapak sia teh aing sih nu salah sebenarnya ya Allah ya Karim teh aing kasalahan kos kitu gadekeun ngaji teh nah Isa rasul terus namun ditanya Musa rasul Harun rasul nyaho tanyana kos kitu cukup lamun coba hitungan gusia hitungan coba ti Kangjeng Nabi Adam datang ka Kangjeng Nabi Muhammad coba runtuikeun coba tartib hiji Nabi Adam dua Nabi Musa tilu Nabi Idris opat Nabi Harun lima Nabi Sulaiman genep Nabi Lut 7 Nabi Isa 8 Nabi Muhammad 9 hai atos ya tidak tadi aing teu bisa air runtutan mangan aing nyaho cukup sakitu sorga eta geus ngeuh sakitu sorga cak aki-aki deres aing kos kitu sebab aki-aki mah teu eleh ku TK pan TK mah kuari bisaan kuari TK teh bisaan aing aki-aki mah geus kabisa nya naon poho malah mah
nyana ngawurukan incuna gade wagi dipagan hiji Nabi Adam hiji Nabi Adam dua Nabi Lut ngahaneng ta incuna ge hah turutan akinya ulah datang ka diturutan dua Nabi Lut tilu Nabi Ibrahim ngahaneng deui budak langgesan bae kilah ala teu betah cenah ngaji di aki wa kos kieu aku lada lain deui aki-aki blon nyana pede bae deui ngaurukan incu immayatiannakum rusulun lamun jelas jatah pasti datang ke aranjeun kabeh berbagai rasul di golongan manusia minkum yakusuna alaikum ayati anu bakal nyaritakeun ka aranjeun kabeh ayat-ayat kaula hiji rasul nu teu nyaritakeun di dieu dijelaskeun nyaritakeun ayat-ayat kaula yakni syariat anu haram dicaritakeun haram nu halal dicaritakeun halal kaifiat tadi dicaritakeun cukup Gusti Allah yakusuna alaikum ayati unggal rasul diturunkan ke alam dunia yakusuna ayati Kangjeng Nabi Idris caritakeun ka umatna can aya umat loba harita mah Kangjeng Nabi Nuh geus mulai harita nyaritakeun tentang nauhidkeun ka Gusti Allah jeung cara ibadahna di zaman Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam terus turun ke belah dia nabi zaman Kangjeng Nabi Musa zaman Kangjeng Nabi Ibrahim heula terus zaman Kangjeng Nabi Musa terus ke belah dieuna zaman Kangjeng Nabi Isa alaihis nyaritakeun kabeh ge yakusuna alaikum ayati lantaran urang mah teu nyaho nabi-nabi nu baheula aya ge lah ala kadar lamun keur dongeng anu nyaritakeun ari jelas kapapan urang mah teu nyaho paling ge Imam Syafi'i nyaritakeun perbandingan Al-Qur'an jeung Taurat berarti jago Imam Syafi'i atuh teh jago kumaha Imam Syafi'i mah urang Palestina urang Gaza nu kuari keur di perangan jalur Gaza Gaza urang DJ Imam Syafi'i mantak Imam Syafi'i mah aneh kanehanana manehanana urang Palestina Arab Irak Arab bahasa Arab kitu Yordan bahasa Arab Mesir bahasa Arab komo Iran mah Persia beda asup ke Mekah Imam Syafi'i teh di Mekah sabulan 2 bulan aneh urang Mekah ge bahasa Imam Syafi'i percis kos urang Mekah bae ciples kos urang Mekah bae eta kaistimewaan Imam Syafi'i nu nyangka Imam Syafi'i orang Palestina beda Arab Palestina Israel Mesir beda lain deui tapi Imam Syafi'i 1 bulan di Mekah percis diskurs orang Mekah bae lisan Imam Syafi'i mantaknya nama hafal Taurat lantaran lahir Palestina hafal Injil nya nama nyaho nya nama yang perbandingan tuh umur 6 tahun geus talar Quran nek kumaha deui atuh umur 6 tahun urang mah pan atuh kieu ge bengkok keneh kieu bengkok keneh ngisang kudu isangan nyana geus talar Quran kumaha atuh ya Allah ya Rabbi lain nalagaan bantah mah tuh hese nyaritakeun di Arab butuhan korma jeung kacangna termasuk roti disadiakeun ku aing di Jepang kebutuhanana kitu kentang ku aing cek Gusti Allah eta tanaman-tanaman kentang luar biasa potato jang di Madura jagong timimiti jagong manis datang ke jagong berbagai jagong aya kurang kumaha aing jang kitu nopang kebutuhan manusia di luar eta ya Jakarta aya bakso Betawi aya deui soto Betawi aya deui sop kaki sapi Betawi Haji kitu Asnawi kurang kumaha
aing di Jakarta jang gitu kebutuhan Jakarta diayakeun ku aing jang diserang Pandeglang nya nama Jabeuki kadu lantaran diserang jeung Pandeglang mah suarana kudu bagus bae kudu digungurah pentil kaduna sok dileg-leg ku nyana aya ku aing kurang kumaha deui datang ka kaduna ge lemburna make kadu geus puguh kadu engkek kadu cekek kadu macam-macam kadu geus pokona pohara jasa kadu aya nu ngahiji jeung peuteui kadu peuteui mah geus kurang kumaha deui geuh kabutuhan teh nu pare teh dan lain sebagainya kurang kumaha sia dek ngomong naon deui hayu butuh pakaian dimimiti pakaian nu ipis hero sipon datang ka nu rada kandel titoron datang ka tek-trek pamatek jeung sagala mi tek-trek lah aya kabeh hayu sia ka wol wah deuk kumaha deui samping dimimiti gajah lari datang ka gajah depa ya tahun deui si ayu naik saeutik bae lemaya samping Maulana dan lain sebagainya kuari mah atlas aya geus dikemas sedemikian rupa naik kuari ka Al-Jupri segara Al-Haji segara kitu Al-Puket macam-macam geus BHS segala tamer kuari mah dan lain sebagainya Al-Hidayah jang kabutuhan sia hayang make nu ieu handap nu sederhana nu luhur aya kabeh sia butuh kendaraan timimiti sepeda goes datang ke motor sepeda datang ka hiyo sia naon gitu motor buatan Cina datang ke buatan Jepang ke macem-macem aya Masya Allah yang kebutuhan sia urang inget kendaraan sok inget kargo Gus Dur teh ayo inget tah Gus Dur naik mobil jeung urang Jepang memeh naik mobil nang tunggulah di bandara jeung Gus Duruan urang Jepang waduh keur mujuhna nangtung aya mobil Toyota sangat cepat weh cak urang Jepang Toyota Japan bagus sekali kencang bener cak Gus Dur bagus teu kebal aya deui mobil wah hebat luar biasa mobil apa itu ini buatan Jepang juga kayaknya caknya teh apa itu mobil gitu Daihatsu memang bagus buatan Jepang cak urang Jepang na kana Gus Dur kieu benar Gus Dur keur mikir jan. Keur mikir ieu Jepang hebat amat cek kan. Gas naik mobil gua. Motor. Yamaha. Jepang cek jan. Aduh aing eleh terus cek Gus Dur teh. Tekebol. Kawasaki. Jepang. Cek orang Jepang seluruhnya di Indonesia Jepang dan bagus-bagus kencang-kencang tidak ada yang tidak kencang kendaraan kencang semua bagus cek Gus Dur beres turun datang kak naik taksi ya taksi ini juga Jepang bener cek Gus Dur bagus ele aing poe ieu mah ya cek Gus Dur bareng turun cek di tempat anu dimaksud harga cek nih $100 mahal memang argo Jepang cepat sekali cek Gus Dur sial eleh sia ku aing cek Gus Dur bayar ku sia tah mobil Jepang aduh eleh jada terlalu mahal cek jangan dipuji terus cek Gus Dur tuh argonya pikir cek ngejalanin mah bisa cepat bisa lambat tapi argo tuh bisa $100 dari bandara ke sini seharusnya cuma $2 ceknya
laporkan ke sana, Jepang terlalu cepat. Elehna Gus Dur mah menang wae sial. Allah hari. Masya Allah. Nah, ini kebutuhan cak Gusti Allah kurang kumaha deui. Sandang pangan dan lain sebagainya endeu kumaha deui sia. Hah? Maka ku aing ditaklif tita ibadah. Ja kebutuhan sia teh dahar minum pake, imah kendaraan kurang kumaha. Ayo sapoe sapeting salat sia ka aing. Malah lamun keur beberangkatan mah nu 4 jadi 2 zuhur perkecil 2 rakaat, asar perkecil 2 rakaat, malah keur leunpangan mah boro-boro nu lain zarah wali songo ge diperkecil tidak salat. Loba nu zarah teh salat blon. Masyaallah. Awewe onam bebeja moal salat kula mah head cek nyohed nyon teu. Lalaki sarua bae abdi ge head cenah ge lah. Ayo sia nongtot bol bisa. Ieu tah taklif Ramadan puasa sia ayo. Mimiti ibadah teh sakadar anu faraid-faraidna bae nu fardu-farduna bae. Cukup sakitu ge cukup. Geus. Sape-sapeting salat 5 waktu teu kudu make sunah. Puasa Ramadan doang sabulan teu kudu make puasa-puasa sunah. Geus. Sakitu doang cukup surga. Masya Allah hampang jasa. Ngan asal geus daek bae ibadah mah dibere resep nambahan nyana. Daripada ngalamun memeh zohor teh maning salat sunah, tas dohorna salat sunah, qobliyah ba'diyah rawatib ngaranna. Terus peting hudang daripada ngan sakadar kiih doang cara aki-aki tolol. Maning aing mangala wudu lah salat 2 rakaat tahajud berarti karjana dibere tajana resep. Dibungbuan ku Kangjeng Nabi ganjaran-ganjaran anu bakal dibikin ke jelema anu daek nawafil belah dina dibere rasa kok ngeunah sih kok nikmat sih la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah wa idza kuntu ahbabtuhu kuntu ainahu wa lisanahu dan selanjutnya teureun-eureun hamba kaula la yazalu abdi yataqarrabu deumadeus dedeketan ka kaula bin nawafil dengan sunah-sunah rawatibna terus salat sunah geus puguh berang ti peuting tahajud kemudian salat hajat kemudian salat witir ditambah ku wirid-wirid yakni maca Quran maca shalawat zikir teureun-eureun datang ka kaula cinta jasa padahal nu dititah melangan sakadar fardu doang tapi ditambahan ku manehna teureun-eureun bahkan jeung salat mutlak hatta uhibbah kaula cinta jasa. Ninggalkan karesep dunia, ninggalkan karesep jeung makhluk, ninggalkan nafsu jeung setan, nyanda cinta jasa ka aing hatta uhibbah aing resep jasa. Wa idza kuntu ahbabtuhu di mana kaula geus mingka cinta ka manehanana kuntu ainahu matana dijaga ku aing teu sambarangan dideuleu-deuleukeun. Ceulina dijaga ku aing teu sambarangan didenge-dengekeun. Irungna dijaga ku aing teu sambarangan diisep-isepkeun. Leun dijaga, suku dijaga sehingga seakan-akannya natea aya munabih wal muallim. Aya anu mere pepeli ulah dideuleu, ulah didengekeun seakan-akan kitu. Otomatis jadi cara mobil kuari. Mobil kuari teh otomatis naon ngaranna? Naon ngaranna? Lain metik otomatis teh tah. Tuh, itu boga hese. Saya ngajawab tuh boga henteu. Dipaksakan gitu saya kan jadi kumaha ge. Ai metik maka pan naon gitu ngaranna gigi nangan sakar hiji doang henteu make kopling eta ngaranna metik. Ieu mah serba otomatis. Taon sia ngaranna? Dibalikan deui ge moal bisa. Dia teu boga apaan. Tapi ra naik angkot doang. Memeh tempat tujuan kempes angkotna ge deui. Aduh ampun jasa. Enggak saya urang mah sadar datang kadinya hirup teh eta. Enggak saya datang kadinya. Mercy nyaho ngaran doang.
ngara doang man urang mah teh ya jerona kos kumaha dan lain sebagainya ngajalankeun kumaha sana urang namun diajukeun ka Mersi nu anyar kuari paeh di jero bah kaget kos urang kampung kawin jeung artis atuh didelegeun doang ban numpakan aku bae saking ya kos aki-aki kawin jeung urang Lampung nya putih ban aki-aki naik atuh pante turun deui kaget tuh iya ditaklif ya ayo cak Allah teh kebutuhan sia dahar aja nginum pakai kendaraan imah kurang kumaha salat atuh sia kae ayo nah jang nyampekeun salatna aing ngutus rasul tiba heula ku aing diutus dimimiti Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Idris, Kangjeng Nabi Nuh, terus Kangjeng Nabi Lut, terus Kangjeng Nabi Ibrahim, kadeda Kangjeng Nabi Musa Harun, terus Kangjeng Nabi Isa, terakhir Rasul aing Nabi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jang nyampe akur bakal eta teh nabi-nabi akur teh nitahan ibadah nauhidkeun hiji pangeran Allah mentek lamun ayat Tritunggal bohong teh Rasul Allah pan Kangjeng Nabi Isa teh hiji pangeran teh Allah nyana ge kaget di pangeran-pangeran ke di sidang Kangjeng Nabi Isa teh bakal disidang ke di akhirat Isa bayo naon Gusti made di pangeranan eta jadikeun pangeran kumaha mimitina wah disidang Kangjeng Nabi Isa mentaknya embungeun nulungan umat nahelanan ketika jelema lulumpatan teh coba ka Nabi anu coba pas ka Kangjeng Nabi Isa cak Kangjeng Nabi Isa moal bisa kula emang kunaon boro-boro jang nulungan umat kula ge bakal disidang pelebah mana disidang dipangerankeun ieu di mana mimitina ieu di mana mimitina ieu aing dipangerankeun cak Kangjeng itu ka dieu Kang Muhammad coba kan tuh terakhir ka Kangjeng Nabi Muhammad ya wari Kangjeng Nabi diturunkan kita nauhidkeun ka Gusti Allah wari nyaritakeun syariat di antarana eta rukun Islam syahadat salat puasa zakat haji etalah syariat nu dibawa ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tina rukun Islam eta beuh kitabna ya Allah nuletik menang mereteli tina kitab gede sapina kitu kene takrib riyad naik saeutik irsadul ibad naik deui kitab Fathul Muin disarahan kitu takrib ge Ibnu Qasim jadi 2 bajuri Fathul Muin disarahan jadi 4 i'anah digedekeun ka ditu jadina kaluhur deui Fathul Wahhab woi di Fathul Wahab dikembangkan deui wah ka dituna jadi raudhah jadi natufah nihayah Masya Allah karim lain lalagaan woi ka dituna disarahan 20 jilid Masya Allah kitab teh tidinya doang ge puluhan jilid ratusan jilid nu mantak teh bisa 1 tahun 2 tahun ngaji teh mana jelema santri doakeun cenah kula nek nyeun pondok sabaraha tahun saya mondok 10 tahun ya can sakumaha ngaji 10 tahun mah geus kaukur jasa paling geus sakieu naon cenah eta rahasia teh mah pokona sakieu geus tuh sabaraha tahun masantren aya cenah bangsa 12 13 can sakumaha lamun sabaraha tahun masantrenna aya meureun 17 tahun mah rada deres amun sabaraha masantren ti leutik cenah kula mah masantren teh memeh lahir geus masantren nah ieu parah ieu mah ieu ieu parah ieu tah eta kareh mah baget hese ngaji mah hese lain lalagaan di samping hese ngaji macana naon kitu ngamalna di samping ngamalna hese deui ikhlas dah Masya Allah terus beki luhur asal geus bisa ikhlas we ngemplong jadi cekas ikhlas bah dek nyolakeun eueuh nu di deuleu eueuh sagala sholawat segala tek-tek beunge eta geuyebed eta nu kos kitu teh geuyebed dek ngariung di deuleu sugih henteu
ai praktek nyolong bade ngariung di dusugi henteu dibere berkat barang di susah berkat gede nyolong bade dibabagi ku nyanan sia ka ditu bae aing gade emang kunaon geus ulah ngomong rahasia di jero hatena ieu sugih bagian aing itu mah susah sia barang balik teh anu susah tuh ka bawa berkatna aing nyana eueuh nanaonan sial jasa aya deui nu ngundang menang 2 peuting ka 3 peuting nu susah aing bagian aing nu susah atuh maka kamari ge nu susah gede berkatna sia ka ditu nu sugih tolong pas nu susahnya susah deui nya minta tolong boro-boro berkat deui emang nasib jore jasa cenah cekan aing kunaon eta teu ikhlas ai ikhlas teh moal aya kos kitu moal deuk kumaha teh deuk kumaha teu ikhlas mah ngomong bae ngomong teu dibere ku diberena komo teu dibere ngomong malulu eta kiai lamun anu kos kitu gantung sama kiai kos kitu mah ai ikhlas teh ayana naon geus bae keur carita diberkatan alhamdulillah lah sapira sangu atuh jadi kamari geus dahar bae paling bae mun teu diberkatan paeh meureunna itu bae geus ulah hese jadi diberkatan tuh alhamdulillah geus ulah aya naonan tangeunaheun kadangana tiis mentek permut jelema nu ngondange naon sebabna tiis hatena ngeunaheun aing mah cenah moal ngondang kiai anu deui kurang nungkeur ieu ge diomongkeun kadangnya ku kiai nu maksud aing ngomongkeun teh lain ngomongkeun naon abe sia rada gede merena kan begitu beres da kos kitu eta kiai nu kos kitu mending gantung cek ulah di mana di Tangkal Jarong gantung ye Allah ya tah keur carita dek naon deui aing geus ngajelaskeun tentang kabutuh sia bere ku aing sia timimiti pakaian dahareun inung tadi pad geus dijelaskeun ayat dage lain lalagaan masyaallah karim yuwari sawatikum warisha ya bani adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa zalika khair dibere ku aing geus tambahan deui ka dina kulu washabu wa la tusibu innallaha la yuhibbul musib dahareun inuman kabeh bila perlu segala kendaraan dan lain sebagainya geus aya di dinya kamari geus dibahas tuari taklif pemerdi panita kades ya awas aqimu wujuhakum inda kulli masjid wada'uhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun laksanakeun ku hari perintah-perintah salat puasa dina waktuna ayo ulah sambarangan sangeunahna nu haram dihalal-halal nu halal diharam-haram qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibat minar rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun laksanakeun ayo nu cak aing wajib cak Gusti Allah sunah haram jauhan geus komplit taklif ngaranna nah kuari dek dicoba awas cek Gusti Allah ya bani adam imma yatiyannakum rusulun minkum bani Adam Hawa berikut keturunan anak-anak cucu Adam urang kuari imma in sartia mazaida digomkeun imma maksudna untuk muatan takit imma yatianakum lamun datangnyaan pasti ka aranjeun kabeh rusulun sepirang-pirang rasul minkum ti golongan aranjeun yakni jenis manusia geus sabaraha rasul ti baheura teh nabi ribuan nabi rasul ratusan rasul nah 114 rasul naon wajib dikajahokeun 25 rasul nu penting nyaho ngaranna bae sanajan teu nyaho runtutanna asalnya ho bae ngaranna lamun urang ditanya teh ama Yunus nabi apa rasul nabi nu kasabaraha eta teh Yunus teh rasul nu kasabaraha teu talar anu sabaraha nu penting Yunus rasul aya di lembur panaya nu lain da eta mah Yunus eta mah Yunus buang kawarah teh nyahonya nada Ibrahim rasul nu kasabara teh nyawa nu kasabara nu penting Ibrahim teh rasul
Ismail ge sarua beja mah anakna beja nama jaksa aing ngadengekeun we nu sok walimatu sapar teh Ibrahim cenah boga anak Ismail aju sabaraha de anakna ngan eta da aing manu nyaho pokona geus eta Ismail anakna bae geus tas cukup sakitu ge geus sedeng eta kos sia bae teu nyaho lanjutan aing harita ngajina rada jauh bari nundutan aing tapi teu salah kan Ismail anak Ibrahim asana salah nu bener sia Ibrahim anak da burung pugus ya tuh ngaji nundutan kos gitu ngaji nundutan kos gitu teh Masya Allah nu bener sia coba aing supaya yakin asana Ibrahim anak Ismail bapak sia teh aing sih nu salah sebenarnya ya Allah ya Karim teh aing kesalahan kos itu gadekeun ngaji teh nah Isa Rasul terus namun ditanya Musa Rasul Harun Rasul nyaho tanyana kos gitu cukup lamun coba hitungan Gusia hitungan coba ti Kangjeng Nabi Adam datang ka Kangjeng Nabi Muhammad coba runtuikeun coba tartib hiji Nabi Adam dua Nabi Musa tilu Nabi Idris opat Nabi Harun lima Nabi Sulaiman genep Nabi Lut tujuh Nabi Isa dalapan Nabi Muhammad sembilan hai atos ya tadi aing teu bisa air runtutan mangan aing nyaho cukup sakitu sorga eta geus geus sakitu sorga cak aki-aki deres aing kos kitu sebab aki-aki mah teu eleh ku TK pan TK mah kuari bisaan kuari TK teh bisaan aing aki-aki mah geus kabisa nya poho malah mah nyana ngawurukan incuna gade wagi di pagahan hiji Nabi Adam dua Nabi Lut ngahaneng ta incuna ge nah, turutan akinya ulah datang ka diturutan dua Nabi Lut tilu Nabi Ibrahim ngahaneng deui budak langgeusan bae kilah ala teu betah cenah ngaji di aki wa kos kieu engko lada lain deui aki-aki blon nyana pede bae deui ngawurukan incu imma yatiyannakum rusulun lamun jelas jatah pasti datang ka aranjeun kabeh berbagai rasul di golongan manusia minkum yakusuna alaikum ayati anu bakal nyaritakeun ka aranjeun kabeh ayat-ayat kaula hiji rasul nu teu nyaritakeun di dieu dijelaskeun nyaritakeun ayat-ayat kaula yakni syariat anu haram dicaritakeun haram nu halal dicaritakeun halal kaifiat tadi dicaritakeun cukup Gusti Allah yaqussuna alaikum ayati unggal rasul diturunkeun ke alam dunia yaqussuna ayati Kangjeng Nabi Idris caritakeun ka umatna can aya umat loba harita mah Kangjeng Nabi Nuh geus mulai harita nyaritakeun tentang nauhidkeun ka Gusti Allah jeung cara ibadahna di zaman Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam terus turun ke belah dia nabi zaman Kangjeng Nabi Musa zaman Kangjeng Nabi Ibrahim heula terus zaman Kangjeng Nabi Musa terus ke belah dieuna zaman Kangjeng Nabi Isa alaihis nyaritakeun kabeh ge yakusuna alaikum ayati lantaran urang mah teu nyaho nabi-nabi nu baheula aya ge lah ala kadar lamun keur dongeng anu nyaritakeun ari jelas napapan urang mah teu nyaho paling ge Imam Syafi'i nyaritakeun perbandingan Al-Qur'an jeung Taurat berarti jago Imam Syafi'i atuh teh jago kumaha Imam Syafi'i mah urang Palestina urang Gaza nu kuari keur di perangan tah jalur Gaza Gaza urang di Imam Syafi'i mantak Imam Syafi'i mah aneh kanehanana manehanana urang Palestina Arab Irak Arab bahasa Arab kitu Yordan bahasa Arab Mesir bahasa Arab komo Iran mah Persia beda asup ke Mekah Imam Syafi'i teh di Mekah sabulan 2 bulan aneh orang Mekah ge bahasa Imam Syafi'i percis kos orang Mekah bae ciples kos orang Mekah bae eta kaistimewaan Imam Syafi'i nu nyangka Imam Syafi'i orang Palestina beda Arab Palestina Israel Mesir beda
lain deui tapi Imam Syafi'i 1 bulan di Mekah percis diskus orang Mekah bae lisan Imam Syafi'i mantapnya nama hafal Taurat lantaran lahir Palestina hafal Injil nya nama nyaho nya nama yang perbandingan umur 6 tahun geus talar Quran nek kumaha deui atuh umur 6 tahun urang mapan atuh kieu ge bengkok keneh kieu bengkok keneh ngisang kudu isangan nyana geus talar Quran nek kumaha atuh ya Allah ya Rabbi lain nalagaan bantam atuh hese nyaritakeun anak urang lamun Imam Ghazali umur 12 tahun talar Quran ketika Kanjeng Nabi amprok jeung Kanjeng Nabi Musa hayang nyaho ulama anjeun coba dia mah cokot pan roh Imam Ghazali tah lawan itu Kanjeng Nabi Musa eleh ku Imam Ghazali kapan sakieu umatna ieu lain lalaga tuh komo Kanjeng Nabi ngan eleh kudu eta eleh sakieu doang begitu Kanjeng Nabi Musa nanya ke Imam Ghazali man ismuk ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali baik cak Kanjeng Nabi Musa aing mah naja ge saha sia ngaran untuk kudu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Ghazali Muhammad sih cek Imam Ghazali pan kula ge eta teh kejaritakeun ente Musa kunaon apa anjeun teh waktu ditanya ku Gusti Allah wa matil ka bi yaminika ya Musa naon nu aya di leungeun anjeun pan anjeun ngomong hiya asoi atawa kau biha wa aus biha wa aus wa subhana ma'al tepan panjang amat ayo eta mah pan ngobrol jeung Gusti ngeunah jasa atuh kula ge ngobrol jeung ente ngeunah waduh pinter ente cek eta Ghazali kakarak ulama aing cek Muhammad eta sakitu encan nu sejen-sejena padahal mah nu cokot nu bagus nu sejen mah watu padahal lain Imam Ghazali bae lain Kanjeng Nabi Musa bae nu sok narembel urang lamun ditanya ku kabogoh narembel sarua kakak ira kadieu teh tadi berangkat nama isuk-isuk haju naik mobil mogok di jalan aya kempes etik di hadean neangan si elai hese haju manggih-manggih rada kebel terus ayah alhamdulillah jadi haju dahar heula haju kasangka dia cak kabogona panjang amat sih jawabna kak nikmat nikmat ngobrol jeung neng teh nikmat oh gitu ai sumur pareum teh di mana ka sumur pareum ka sumur pareum ditanya kunya jadi lain aya sumur pareum bae aya tanggar erbis teh di mana nu teu perlu ditanya bobogohan mah ditanya bae kunaon eta lazat ngeunaheun ai geus atuh ai kitu baca Kanjeng Nabi Musa ge hebat jasa tuh ulama waduh luar biasa tuh eta dibawa dikeun di Ghazali masyaallah. Nah iya Rasul teh nyaritakeun urang mah teu nyaho Taurat teu nyaho Injil aya sempalan-sempalan ge urayan Imam Syafi'i sempalan-sempalan ge keur dongeng carita Kanjeng Nabi dina sejarah Kanjeng Nabi aya bahasa-bahasa di Injil mah kieu Taurat mah kieu aya ge ngan sakadar sakitu teu nyaho urang babagan dina Zabur babagan dina Injil dina Taurat teu nyaho urang mah berarti kan aya kaifiat-kaifiat tertentu cara ibadahna lain deui adapun nauhid kala sarua ka Gusti Allah yaqussuna alaikum ayati nu jelas kuari mah urang di zaman Kanjeng Nabi terakhir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun datang ka aranjeun kabeh utusan kaula nu ngaran Muhammad yaqussuna alaikum nu bakal nyaritakeun tentang ayat-ayat tentang syariat-syariat tentang kejadian-kejadian baik anu merupakan alam maupun kejadian gaib-gaib dan lain sebagainya atau perintah ya salat ya puasa ya zakat ya haji dan nauhidkeun ka Gusti Allah nah Muhammad teh yaqussuna alaikum ayati deuleu cak Gusti Allah awas famanittaqa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun maka sahabaya jelema nu mantek di dieu make famanittaqa lantaran tadina di ditunain ditendenan mazaidah sateh takkid panjang tatengagang aya rahasia-rahasia ieu mah keur carita singkat bae famanittaqa maka saha jelema anu ngaraksakan kasyirikan tina kasyirikat
berarti pembawaan Kangjeng Nabi nu dibawaku Kangjeng Nabi nauhidkeun ka Gusti Allah nyana langsung manut. Nu pertama iman ti kalangan pemuda Kang Sayyidina Ali karramallahu wajah, ti kalangan jelema hartawan budayawan hartawan Kang Senam Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ti kalangan wanita adalah istrina ku anjeun Siti Khadijah. Etalah jelema-jelema nu brilian otakna pikiranna hatena nu geus teu bisa diganggu gugat jeung ditawar-tawar di iman langsung ka Gusti Allah. Pamane tako saha jelema nu iman ngaraksa tina kajulidan kasyirikan iman langsung nauhidkeun ka Gusti Allah wa aslaha ngabeberes soal peramalan-amalanana kumaha wudu nu bagus caina kemudian praktekna kasunahan-kasunahanana, salatna, syarat jeung rukuna, puasa, haji dan lain sebagainya. Kumaha wa aslaha. Tentunya na menggali anu bisa cicing di pondok pesantren ngagali tentang syariat jang aslaha. Anu teu bisa di pondok pesantren lantaran geus kakurung ku situasina geus teu memungkinkan mingguan. Teu bisa mingguan ge. Lantaran loba poe minggu hajatan ngabesan bulanan dia geus teu kaburu tok torokeun ieu budak ieu tok torokeun ieu deuk iraha atuh ieu budak deuk aslahana iraha paman ditako iman ka Gusti Allah ngejaga tina syirik ngejaga tina kufur ngejaga tina nifaq wa aslah ngabeberes tentang cara-cara peribadahan cicing di pondok pesantren atau ngaji nu deket bae di masjid di musola mingguan dan lain sebagainya jangan beberes teh berarti iman ka Gusti Allah kumaha lamun ka situ iman ka Gusti Allah ngajaga tina syirik nifaq dan lain sebagainya ngabeberes cara-cara ibadah waslah ulah mang deui fala khaufun alaihim wala hum yahzanun cukup Gusti Allah sakitu urang mah teu kaarti fala khaufun alaihim wala yakasin aisieun mah kaharep lamun urang deuk berangkat jam 11 peuting deuk ka mana sia deuk ka anu ngaliwatan kuburan nya sieun geus aya kuntilanak sieun geus aya jurig sieun geus aya pocong dan lain sebagainya sieun mah bakal rempan ngaranna sieun sia kunaon ieu teh da kawin mah sieun aing kumaha lamun geus kawin ka ditu nan teu kana pakan sieun encan berarti sieun tah ini diga sieun fala khaufun alaihim sieun teh kaharep jelema anu ittaqa wa aslaha moal aya ka sieun kaharep lantaran geus dijanjikeun ku Gusti Allah walahum yahzanun nu katukang-katukang yahzanun mah urang teh merenung bae sedih prihatin yahzanun ngaranna cicing bae keur nyaritakeun masyaallah kunaon cak majikanna masyaallah panarita teh meunang gusuran samiliar ajupan dipakainya bangun imah 500 juta sesa 500 jo pakai beli mobil kijang penharita jo kan aya 250 deui penharita pakai usaha jo usaha teh akan hancur-hancuran ka mobil-mobil bea ieu imah sertifikat akan geus di bank teh ngarenungkeun nu enggeus yahzanun ngaranna ngalamun nu enggeus merenung nu enggeus sedih tungtungna ngalamun ku nu enggeus tah pamajikan anu bagus mah lah Kak geus ulah dipikiran geus bae ulah dipikiran masalah ieu atuh dicokot ku bang-bang geus urang mah kebel moal kebel hirup batur ge hirup di handapeun jembatan jahari hirup geus ka ulah sok dipikiran paling geus setahun 2 tahun deui urang pae nu penting mah ibadah mantep mun aya awewe kitu mantep jasa tah ngeunaheun kana aja jantung jaheus ya ye terus gede hate geus ulah pikiran lah urang bakal pararahi ya turun geus bae ka geus ati ditu namere nanti lauhil mahfuz ja pinter sia ieu aduh tuh sia atuh nyaho kitu mah gagamtian MZ atuh sok aja kitu Kak tapi lamun kieu mah pan Kak heueuh nya mun harita rada apik-apikan mah
Iya geus kieu kumaha gitu. Kumaha deui atuh Pak? Kak, ya teh imah ulah datang ka haji dicokot ku Bang, kajian ku kumaha ge. Namun kejadian atuh kula urang balik, kakak ulah milu. Kan jadi kios kitu atuh ye, tuh kumaha deui atuh rumah tangga pan kudu tanggung jawab na Kak. Nah naon ge giliran ngeunahna tuh kudu ngeunah giliran teu ngeunah tuh kula balik. Antar aing ka Sukabumi, ka mana? Ka Sukabumi ka ditu, endek naon aing balik telu aing. Jangan lulus satu, lulus sia. Eta kos kitu tah. Ieu, babadi taqwa waslah. Cukup Gusti Allah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kahareup moal aya kasieun, nu ka tukang moal aya prihatin. Karenung kieu urang, lalakon keur ngora aing. Masyaallah keur ngora mameureunana ngaranna ge masa muda. Masa anu geus teu puguh karuh ka mana hayang kakalayangan duit sababaraha beak bae. Maksiat di mana mah aing rada deres ge kabelah dieu we barang geus kawin boga anak teh tapi tetep we pandai koprok bajalan keneh. Heula mah jaya lenom sagala aya golek baheula mah bangda sagala topeng di dinya aya topeng di dinya aya aing. Kabelah dieuna we aing geus eureunan ge nu mantep keureun kunaon emang Kak. Tupan eueuh deui jang judina beak. Oh jadi lain tobat. Tuh tobat kan bareng jeung eueuh. Manya tobat ku situ Kak, ulah loba omong sia atuh. Geus ieu mah tobat teh Kakak ieu. Geus tobat teh merenung tah nu geus kaduhung amat waktu. Waktu baheula lain pake ibadah, Gusti, pake kos ka itu raradutan azana aing hirup bener kakara kaya we sataun mah ieu. Sedangkan ku hari umur dia kan 64 jadi 63 ku aing dipake tuh beres teh asana hirup kakarak satahun bae nu beres teh eta merenung yahzanun ngaranna hazan ka tukang urusan dunia urusan agama urusan akhirat nu enggeus tah nu enggeus eta hazan ngaran lamun nuncan khauf ngaran tah jelema nu iman ka Gusti Allah dengan nurut karena syariat Rasul dibawa ku Kangjeng Rasul khususnya orang kuari di zaman Kangjeng Nabi orang nurut karena dakwah Kangjeng Nabi kita iman ka Allah iman kita bersyariat orang nah ieu ku dijelaskeun ku Gusti Allah kahareup moal aya khauf katukang moal aya hazan artinya kumaha kahareup bakal dikasorgakeun nu enggeus moal aya sedih jeung prihatin lantaran dihampura dosa ku Gusti Allah iyalah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun sorga berarti masyaallah ieu tah yakusuna alaikum ayati dibaca mangeunahkeun jasa ku urang praktekeun coba ku ari cek Kangjeng Nabi sia ulah nonton TV sing hade pamanit taqwa wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun praktekeun yakusuna alaikum ayati coba ulah nonton TV siap praketkeun aya nu teu kuat saya sudah menyatu dengan televisi bau kan kata kiai juga harus istiqomah tolol teh budak salah ngartikeun teu kuateun teu nonton TV ulah boga HP coba kumaha HP mun dikak bulunya tidak ada teman yang setia kecuali HP wahara jas kapanpun dan dimanapun dia selalu bersamaku waduh penghibur yang setia adalah HP pemberi nikmat yang setia adalah HP kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang menyedihkan. Kadang-kadang banyak teror dari HP juga. Sial kalau ngalamun goblok. Wah HP. Coba tuh pepegatan jeung HP jadi ka Allah mah teu kudu make HP teu kuat. Yakusuna alaikum ayati. Tarolah tama kaheureuyan ieu kumaha digunakeunana bae meureun HP mah ngagunakeun bagus atuh bae mangpaatna gorengkeun jore atuh tinggal tahanan ku sia madaratna ke di akhirat. Itu kene radio jeung televisi atau aya mangpaatna meureunan pake madaratna aya madaratna tungker tahan ku sia tama alat ieu sarua jeung golok bae meureun kos kitu dikira-kira lah kitu heulanan tapi kredit iya kredit aya anu ngaji aing ka Cilongok lah siap ngaji
biasana getilap nyilip aing nyilip pan nyilip tina naon sih Ambon orang Ambon hari deung dek nangkep aing teu puguh teu karu nangkep 3 bulan ka 4 can ditutup aju eueuh jang nutupna kumaha atuh anting pamaji geus BAKB anting segala derorodan ku aing geus BAKB atuh dek naon bali cetan bari ngaji bae cek nya sanunya Ambon ngaji emang Ambon sok ngaji je deuleu tuh di tanggal Ambon aya ngaji nyilip na ya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun dia kari tetapi walladzina kazzabu bi ayatina jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula nu dibawa ku rasul kaula wastakbaru sombongnya na tita iman ka Allah endahan iman ka batu anu ngayakeun ti Allah anu ngahirupanana Allah nu ngurus di jero hirup teh Allah nu mere dahar mere nginum Allah tapi percayana ka patung goblok mun ku urang geus teluhan tapi Allah bante mentek takhallaku bi akhlaqillah nyin akhlak anjeun sakumaha akhlak Allah kumaha Allah mah boro-boro nu iman nu teu iman ge dibere bae ku Allah engke bae terakhir hitung-hitunganna di akhirat kuarima Allah mah terus bae wayang ngairupan wayang ngarizkian jaya sabab-sababna teh na dagang teh bisnis teh dan lain sebagainya ku aing pan janji aing selamanya na atuh make syariat yang sebab ayu bae ku aing mah dihayukeun adapun nyana nentang ka aing ke di akhir aya nu di dunia keneh aya nu di dunia keneh di pepelingan teh mah kumaha ku gempa ku topan beliun kumaha deui ku tsunami dan lain sebagainya urusan aing teh mah sia mah ulah milu nyaho na ieu walladzina kazzabu jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula nu dibawa ku rasul titah nauhudkeun ka Gusti Allah endahan surik manehanan endahan nyembah ka patung ka batu endahan nyembah ka makhluk biladena nyembah teh ka jabatan jeung dunia wastakbaru sombongnya na anha ninggalkeun ayat-ayat teh iman mata ulaika ashabun nar jelema eta bakal jadi penghuni neraka sabaraha bulan di narakana sabaraha tahun di narakana eta mah geus aya kontrak di narakana hum fiha khalidun nyana lantaran geus inden jadi penghuni neraka terus bae salilana bakal di neraka digodog dibeuleum di sate naudzubillah min zalik wari Amerika kerja di raja Inggris Jepang Jerman negara-negara kafir lah rata terutama mas sekutu Yahudi nentang jasa karena kitu katauhidan terus kebeladian kafir kuarina nu menjulang nyeunaan hotel menjulang nyeunaan pabrik di urang nu bogana kafir teu percayaeun nyana ka pangeran teh bahwa pangeran teh allazi khalaqas samawati wal ard teu percaya dibere katutup bae terpercaya nah iya bakal jadi penghuni neraka indennya na di narakana hum fiha khalid selain anu tatadina syirik ngan sakadar manehanana doraka doang tatadina iman lain tatadina memang iman percaya pangeran teh Gusti Allah allazi khalaqas samawati wal ard percaya bahwa Kangjeng Nabi urang teh Rasul Allah tapi ketika Kangjeng Rasul nyaritakeun tentang syariat kita salat sapoe sapeting opat boro-boro opat hiji henteu kita puasa bulan Ramadan jam 7 geus goreng sangu make endog di sial kaambeu kitu ku urang seungit jasa masyaallah aju ngarokok deui mending lamun sararugih mah deui leuh di sisi jalan ngan saukur ngagalian kitu kabel urang Cirebon ngagalian kabel bulan Ramadan 1 2 3 ngarokok cus motor teu boga sepeda teu boga di dunia cilaka sakitu kecelakaan anak jadi pagawe nu sakitu berat di akhirat dikerebekeun di neraka
Masya Allah. Nah, iya iman ke Allah, iman ke Kangjeng Rasul ngante make syariat. Ieu mah digodog heula sesuai jeung panyakitna. Mun panyakitna emang ieu mah kudu diopnam, di dieu teh kudu diopnam berarti panyakitna ngan sakadar kitu bolak-balik rumah sakit, bolak-balik. Panyakitna ngan saukur make bodrek doang, tak beres. Ieu ge sarua di neraka. Ieu mah kudu diopnam, digodog ancul-anculan. Gedekeun malaikat sununa. Supaya ngancul mantap. Ya Allah ya Rabbi. Nah iya bakal geus beak dosana dikasorgakeun tetep ngan engke di sorga. Nah make peneng kos duka luar ku ari ti penjara make peneng iki sarua ti dieuna tah aya penengan ditarang deui. Jadi nyana kieu bae jadi kanyahoan di sorga teh anu tadina asli ka sorga jeung nu tadina berangkat ti neraka kanyahoan. Engke ngobrol ban, ieu mangsa ka neraka heula. Oh, sebenarnya. Ini benar. Ngobrol ke diri tuh di sorga ngobrol. Emang ngaji mah langsung untuk ke neraka deui ngaji mah. Itu beneran mengaji. Henteu mengaji mah endek ti paleset ge ajuan narik. Terus sama mengaji, alhamdulillah hampir mengaji hampir cekeuna teh. Gan eta anu narik nuhun ya sakanu naik satu narikna. Aya bae lah pokona mah geus sarua geus salamet bae. Henteu mah ka neraka sakeuna. Sabara aya meureun aya 100 tahun mah. Paingan peneng mah gede gitu. Yes. Jadi kajawa di dia penengna. Mantak dipermasalahkeun, ditanyakeun ka Kangjeng Nabi, ya Rasulullah, penengna terus-terusan henteu. Jadi makin hari makin ngaletikan ke leungit set ngan angel tetep. Ya Allah. Atuh Kangjeng Nabi nyaritakeun ka situ sabaraha lilana eta ka leungit ditanyakeun ka Kangjeng Nabi ku sahabat. Oh, ayat nu hadis pertama menyaritakeun ka Kangjeng Nabi teh leungit bae geus. Nu kadua aya deui nu nanyakeun di riungan, "Ke ya Rasulullah, teh leungit teh sabaraha maksudna sahabat ge izin pan. Beusi nyana ka neraka. Izin kan engke." Lila. Nah, lilana sabaraha? Oh, lilana disesuaikeun jeung lilana di neraka. Kaharti kan, mun di neraka 10 tahun, nah ieu leungit 10 tahun. Mun di neraka 20 tahun, 20 tahun. Mun di neraka 1000 tahun, 100 tahun. 100 tahun karak leungit. Jadi peneng eta mah otomatis bakal ngakuran jeung lilana di neraka. Lamun di neraka sapoe ka surga leungit. Ya, eta mah geus nyumput teh heulanan. Ulah ka kapal ngijing jelema nya di pager kieu we lah. Apa teu kajawa jana. Kayak geus eueuh karak ngaca heula. Ya, selesai. Paling nggak ditanya, sia ke mana lah? Ulah loba ngomong. Saya ngilib heula. Ya Karim, Masya Allah. Nah iyalah. Ya, yakin jelas nyata datang ka anjeun utusan aing cek Gusti Allah. Rasul ti golongan anjeun manusia. Ya kusuna alaikum ayati nu bakal ngabejer beaskeun, bakal ngajelaskeun tentang ayat-ayat kaula. Timimiti urusan ketauhidan. Datang ke urusan perubudian, permuamalahan, dijelaskan ke Rasul kaula yakusuna alaikum ayati. Urang teka zamanan ka Kangjeng Nabi urang ku sahabat dijelaskan. Teka zamanan di zaman sahabat ku para tabiin dijelaskan. Teka zamanan zaman tabiin ku para ulama-ulama ku ari dijelaskan. Ngan ku ari ngajelaskeun lantaran teu masantren marengko. Mengkol kuali di denge-dengekeun teh mararengkol loba laporan maksudna ka kaula aya anu hasil menang di televisi lantung laporan kiai saya mendengarkan di televisi terus ya daek ngadengekeun televisi atuh nah ini uraiannya gini waduh aya deui saya ngedengerin di radio begini ih kuleukeun teh budak deui ngadengekeun radio aya deui cenah ieu menang di internet waduh pohara jasa ikhlas yang budak maka di internet segala aya deui nu ngadengekeun ceramah cenah kieu aya nu lempeng teh ieu lolobana aya nu mengkol teu masantren mah mengkol bae sebab naon kabawa ku muatan di jerona
Kiai asal geus ka Golkar bae coba dengekeun ge pidatona. Ujung-ujungna mah ngajak na kadinya deh kadi. Lain ngajak Allah lain. Mimitina mah hebat ketahu meyakinkan teh ujung-ujungna lah dek ka mana deui atuh urang hirup. Geus banding berteduh di pohon beringin. Aduh mantep cak ya. Kalau ingat beringin sok ingat eta teh. Sok ingat anu di itu Abu Nawas. Abu Nawas ngalamun dari tanggal caringin ge ngalamun nyana tanggal caringin sakieu gedena ai buana leutik macak ai waluh nu sakitu leutik tangkalna buare amat buana cek geuna teh teu adil Gusti Allah tah aya bede ngalamun teh sok aya ngalamun kitu tah Masya Allah ngalamun eta Abu Nawas teu adil Gusti Allah. Lamun bener Gusti Allah adil tangkal lu gede buana gede tangkal letik deh karak adil tekebel aya duragan buah caringin pas kahulunya potok di deuleu tangkal buah hadena letik lamun dikira-kirakeun segede waluh pae haing jagana maha adil Allah tuh jujur Allah adil jasa horenganan ieu teh lain sambarangan tangkal caringin teh jang nyuhan berarti lamun buana gede jelema moal ngariuhan di tangkal caringin buktina aing nyuhan sakedeung aya buana raga kahulu aing maha adil Gusti Allah ulah digedekeun Gusti cikeneh mah nya nyarekan ka Gusti Allah teu adil tangkal gede aya buah leutik lamun neuk adil kuduna bade deui barangnya anak tarajang itu maha adil Allah. Nah mana nu bener tah sih? Da Abu Nawas lah. Ya Allah ya Rabbi. Ieu mah kula ieu inget tah ahli surga jeung ahli neraka. Surga, neraka. Dongeng Gus Dur deui mah, dongeng Gus Dur. Kabeneran inget bae ya. Ahli surga geus di surga, ahli neraka geus di neraka. Kuari aya hubungan antara ahli surga dan ahli neraka. Hubungan bilateral. Untuk menyatukan visi dan misi. Waduh, sakumaha di DPR. Akhirnya sekali dua kali membuat perjanjian. Sekarang gini dah. Di situ kan ahli surga enak-enakan, tapi kami ini beserta masyarakat, waduh panas di neraka. Dengan demikian supaya ahli surga bisa melihat di neraka, ahli neraka bisa sekali-sekali melihat ke surga. Walaupun kami ahli neraka, sekali-sekali kita bisa melihat neraka surga. Caranya kita buat jembatan. Waduh bagus sekali ini ide cek ahli surga. Bagus ini kita buat jembatan dari surga ke neraka. Supaya sekali-sekali orang surga bisa melihat ahli neraka sekali-sekali bisa melihat, jangan tinggal di surga, ngelihat aja lah. Supaya mantap, boleh dah kalau gitu. Ya, dibuat MUU. Waduh. Hasil daripada permusyawaratan, jadi pembuatan jembatan dari pinggir neraka sampai neraka dibuat oleh ahli neraka. Dari pinggir neraka ke surga dibuat oleh ahli surga. Sepakat tanda tangan. Kita buat secepatnya. Oke. Bagus. Langsung kata ahli neraka nyaritakeun, saudara-saudara, ada angin segar. Apa ini? Kita sudah ada persepakatan dengan ahli surga membuat jembatan dari neraka ke surga supaya kita sekali-sekali bisa melihat surga dan ahli surga bisa melihat ahli neraka. Jadi jangan ada kesenjangan. Setuju. Ini sudah disepakati ahli neraka supaya buat jembatan neraka, di surga dibuat oleh ahli surga. Bagus. Masya Allah. Eta jembatan nindu dibuat di neraka saminggu anggeus. Cepat luar biasa. Beres sana, begitu naik ke luhur, jembatan anu di sorga 3 bulan can anggeus. 3 bulan can anggeus, cenah cepet atuh yeuna. Ya oke, geus. Diperiksa deui 3 bulan can anggeus keneh bae. Diperiksa deui 3 bulan ge can anggeus keneh bae. Angel jasa. Akhirna musyawarah deui. Begitu musyawarah,
hasilnya ternyata penelitian nu mantap. Iya di sorga angel yang jembatan sebab ahli-ahli sorga teu nyaho soal proyek-proyek sebab nu ka sorga mah jelema laletik ustad santri kiai teu nyaho proyek nya mah angel cak nya barang diteliti di neraka palingan cepet horenganan boh improna aya di dinya kabeh. Waduh ahli proyek pemborong aya di dinya kabeh, bupati gubernur berikut presiden aya di dinya kabeh. Nu tak cepat yeuna. Akhirna dibatalkeun pembuatan penelitian. Sial da Gus Dur. Bisaan bae bupati atuh seri ge seri koneng nyana. Atuh gubernur ge seri hayang seri tapi pan kanyana sial aing berarti di jerona. Para pimpro segala naon geus bae Gus Dur ngaranna ge wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek protes kumaha ka Gus Dur. Berarti urang nyaho tah di ahli surga ya eta. Di ahli neraka ieu. Lambat biasa gara-gara lambat. Atuh dek lambat kumaha teh lambat kumaha sapira ahli surga mah nu fakir nu miskin. Santri, atuh pan santri mah kuari ge potongannya na baca. Kopea pan beureum lain hideung lain santri. Isuk-isuk lain mandi ngawuduk heula atuh santri bablon pan. Samping atuh geus teu nyawa seragam pan nya mah atuh. Nu mana bae kadang-kadang nu nya babaturanana. Santri bae hirup teh bebas. Dia di pondok nakene geus jadi wali santri mah. Bebas hirup teh ya. Kabeas-beas nu saha bae disiuk bae ku. Tah, ieu Gus Dur hebat eta. Nah ieu kula inget eta tah. Faman ittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jelema nu nauhidkeun ka Gusti Allah bari ngabeberes soal ubudiyahna dan lain sebagainya yana syariat-syariatna ti mimiti faraidna datang kanu anu nawafilna geus aya anu kelas handap mangan saukur bersyariat naik nyana bertorekat aya naik berhakikat ieu mah geus jelas-jelas Gusti Allah nyaritakeun fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun anu kuarina henteu nurut ka Kangjeng Nabi titanauhidkeun ka Gusti Allah endahan Tritunggal titanauhidkeun ka Gusti Allah endahan ka batu ka patung dan lain sebagainya kabladina komo geus teu nauhidkeun acak-acakan ya mabok ya zina ya judi dan lain sebagainya iyalah nu dicaritakeun walladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun.